Wah, aing mah untuk beli pada sanggup pokoknya. Bade naon ka dia? Berganyar lu. Painan bu hanyut. Naon saha? Kumaha? Aman saha? Sekali deui. Aing aman saha? Aing teh reman di dieu. Jadi amang teh preman di dieu. Hah? Amang. Dengekeun Gusti nya. Kamari ge di dieu nu ngomong 48 urang jelema ka aing nyebut Amang. Hah? Onar kabeh oge. Itu amang. Lain atuh. Goblok. Kornus. Itu berarti lamun minta nomor amang kurang aman di wilayah dia. Tepat. Nomor aman. 0857 857 01 besi hiji pakai tahu lah poho pakai tempe Nomor amang. Nah lawan set Yo. Ya berarti amannya wilayah dia. Meja. dijamin balik ke imah hujan Nuhun mangnya yo. Ya. Iya ya Kang Mama. Orang tepat anyar meureuna. Kudu mesra. Kan teuing atuh. Itu Ki Gelis si cantik teh. Kela ieu naon koneng? Ih, astagfirullah kieu geuleuh. Kemarin tetangga namanya Aka. wah 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 tengah hargaan woi Cing, mau di dieu. wah 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 yakin tengah hargaan lain di tedot cek lain paling teh meureun di dieu teh nyaho can kawin Ampun, Pak. Mau sekali-kali deui mau panas ua teh. sia sakali-kali deui ku aing deranyet pamajikan sia Tong, Wak. Mahal ieu. nah ieu di tedot cek ku aing Salam banget, salam. Sabita. Biasa ieu mah belo. Bentuk kawin-kawin dengan ini. Ditenang kayak Gandeng ya. siap. Nang upalakeun deh. Kiridit. Man. Man. Ayo. Abdi di Mandala Elektronik, Naon aya naon yang ngedewek? mau meninggalak gitu ka tukang kirim. Duk lah. Iya sih. Naon aya naon. Tah jang maraneh nu keur butuh pangeusi imah, tenang, aya nama geus aya Mandala Elektronik, perkreditan nu dijamin aman jeung terpercaya. Di dieu segala rupa aya tina TV, kulkas, kursi, mesin cuci, mesin parahu, jodoh, pimo pajikaneun, pokona mah segala rupa aya lah tinggal daekna. Masalah tenor di Mandala Elektronik maksimal tenor 12 bulan, ting deui pokona mah salila angsuran barang garansi alias tanggung jawab perusahaan. Jadi ulah hariwang jeung deui perkara barang tenang dianterkeun nepi ka lawang panto ka Malawi. Wah, mantep oge nya. Terus mun dek ngiridit bakal menang promo mal yeuh. Tenang, promo mah selalu aya. Tapi aya persyaratanna, lamun maneh hayang menang potongan tenor sabulan, carana gampang. Maneh kudu subscribe channel Jampang Kreator, terus screenshot iklan ieu tong poho kirim ka nomor nu aya di deskripsi. Omat. Miliki apa yang kamu inginkan ku cara ngiridit ka Mandala. Nah, gitu.
atuh aing kudu ngiriditnya. Era aing sebagai preman mun teu ngiridit ka Mandala teh. Satu hai bejaan, balad-balad amang mulai. Tong borot ditak waing di bejaan tanggung jawab barudak mah nyo wae ka Mandala lah. Kan isukan wae na kirim ka aing TV 5 nya kulkas pilu. Ade ya tuh janji-janji unggul. Mual nya pokokna make aing konteks ah. Dede, Pak Dede. siap ya gitu. Makanya ngiridit. Ya, yuk. Mau namanya gancang berkembang biaknya. Mana? Ulan Maduna. Kaciroyom we. Woi. Wah, yakin. Pan aing geus ngomong beberapa kali. Wah, kalah ka nyumput. Deh. Nyaho teh ulah aing ha? Apal wa? Dateu niat rek jalan dieu. Jangan Ren, balik di. Awas ya sekali-kali deh. Suara naon teh? Ini yakin dia mahnya sore-sore lelekuyan. Lapon sih ku aing. Halo, Halo. aing ngarti mana pengantin anyarnya. Ngenci atuh. Launan sora teh eta teh ha. Nepi ka dieu. Ah, jeung saha? Di mana sorangan sama? Hah? Amang. Nyaho tuh si Aka mari di dia. 48 orang nyebut Amang ka aing pae. Ngejat. Si cantik teh. Kunaon? Sehat abdi ti Mandala. Mandala teh naon? Lanjut. Bulan madu enak juga enak.